dihilap deui tos badagnya Gatuh kurisma baktus banyu raka batara ditampir lingi calik cing hati-hati tuh tempor itu tukang saha itu tapi kahian sakit itu matana mohon pelana nya kade sia teh mah goreng adat ulah aya bahasa nu nyugak ngan di mana ribut ulah kapeulaan tinyul ika burungna ku siku ulah nyeun gara-gara di lumur batur mari tepisan-pisan paman dikisi ke wae tong dikakalak atuh Jagong tur benang gunung tatamu bage asumpi eling ka Purwademati Purwaning urang jadi urang teh warga negara hayunga memulai negeri ngesian kemerdekaan ku karya cepuyur digarawe babarengan ulah rek aing meser salam ti Cianjur di Canak kasuka jadi salamanu kapihatur ka sadaya palawargi tong ingkareka pribadian hartikan bari palilanyapan mangpaatkan mulai ingkar aduh dunia mangpaatkan mulai ingkar dibarengan kejujuran eta lain-lain nawi wapun lain-lain baca diri ujang tang mun hirup sewang-sewangan lepastina sabeungkeutang moal panggih kasemangan tangtu nyorang ka hancuran
ayo hingkang tumamu sami ya pada pinaratan datang nirangan demam niwu pakulingan rana tumamu ya wes mama Sangalendra Prata Denera Tuman Baladewa Prata Sauyuna gotong royong mabarengan Sinuhun Baladewa saking Mandura kairing para Kurawa miwah kasepuhan Resi Kumbayana kuning cara kantun eta mah kulan ngandika Krishna sono akan berdua. waluh Kakak Prabu haturan sasumpingna Dun. Seberapa tahun ketemu kali? aya enten anger paman haturan paman Aduh. nyahaturkeun rebu nuhun laksa kabingahan kana pembagi salira jeung anger sumangga pun mangnyangakeun semua pangabaktos ku hayuh jeung anger sono mang denger tangko sepuh mah teh sono kalintang bingahna paman eta ieu teh Padma Negara teh Lurus. tareh kolot aja budak nya ai petekel nama ada tibareto teh mau begitu Pak Nyangakeun semahaturan ku Anyuk Maha Guru. no Miwaraka Prabu saking Mandura. Ieu ditampi kok heudeuni. Ieu adi Akang Burisrawa. Rayu Burisrawa haturan rayu Haturan. anger calon pengantin kapayun anger sih calon hai Raka Batara panahonna ulah dikeber teuing nyuhunkeun 110 poltaseu we tak kita lagi persep deui dekapena kaula Burisrawa ngahaturkeun semua pangabaktos ku Anyuk Raka Batara nu kasangakeun nuhun lagi iye hapunten nu kasuhun wireh kaula tumrojog tanpa larapan paman hayang gerapan jeung Sumbadra hayang sagok-gokeun paman sabar nya Subadrana wayah kieu mah keur di salon kuning nya keur di pikok bisa jadi di pikok ulang ai di pikok teh naon di pikok di kosok puntu apalan pakai aki adalah aki-aki mah apalan Raya Swatama haturan tama Yeun. Ngahaturkeun semua baktos Raya Swatama. ditampi Aturan jeung Raya Swatama lebih nuhun. coba eta dati elehan naruan sora mah atuh jelas satu pulang ngan dina tagog beda ieu Ari Swatama mah tagogna tagog jago ari Gatotkaca sama tagogna tagog apu deket ka Citata Iku kebenaran aya Mas Putra Gatotkaca. insyu yang saha ka dieu kasih Kaula wae yang haturan. oh syukur gadenya ulah nyieun kariweuhan kade kurunya hok kana alat Aswatama nya
apa? Heeh. Aswatama mangaliwat ka panyerapan Doh, gagah we. jelas lari cicip-cicip. Ngaliwat ka panyerapan cangker we Aswatama. Bisa jadi eta ulang. Berak. Gatut kaca maaf. Maaf katukangan Gatot. Baulon. Semahaturan rawuh kuanyuk wa Prabu. Dan kuanyuk jeung Eyang. Nuhun go. Ah. Ngeuyeum kitu sorana gitu. Jauh. Aswatama mah sudah muringkak bulu punduk teh. Jelas ulang. Aswatama menyahut Aduh menyang. bulu cungcurungan tercengkat atuh. Aya bahan eta ulang begitu. Saya Wiyuk sumaga aya pikersana naon Purwarawu. Atuh mangke hapunten da mangke teh ngiring ka tuang raka angger sinuhun subuh keneh tos ngagedor kinten jam 4 kuning. manto dapur digedor-gedor. Kasok kalima heula Kang deh. Langsung kasina. Tuang raka nyuhunkeun direncangan. Ku kituna hapunten nu kasuhun atuh sakantenan mangke bingah ku ayana tuang raka sumping bari nyanak gotongan-gotongan aya maksad anu ditantoskeun. Mangga anger sok. Hayang geura panggih jeung Sumadra. Mangke Sumadra mah wayaki mah keur neangan suung. Ya. Ya, kita kore langsung jeung beunceul aya ge. Atuh kali teh eta hapunten ka Tamelaran Rai. Lami henteu ngadeheus ka Madura. Sarua kaki kitu. Atuh salajengna Purwaraka Prabu Kresarawu ieu teh aya naon anu teu aya wartos ti kawitna. Barak anger barak anger. Kieu sategesna jaya. Akang teh teh sirikna lulumpatan ti Madura. Leres. Hayang geragok patepung jeung nu jadi dulur. Kuning gitu. Sabaraha taun atuh? Sami kakang. Marukana teu sono pun mang. Tapi kamotong kompas mapai galeng mang. Hayang geura ogok. Cek mang oge. Memang Salajengna Kadua. Akang minta hampura tina naon rupa kasalahan gede jeung detikna. sami-sami kakang. Apunten nger, apunten komo mang parantos kolot. Katilu. Entah naon katilu ya. si Jauh di juk-juk anggang akan datang. Kemudian katingali ku Kresna di luar. Mawa gotongan-gotongan emas picis kurincing inten jumanten. Jampana mas ngabantun 3 kilo. ini 3 kilo nger. emas Dibantun sarencapna. ya Inten 3 kilo. eta ulang Sinjang kebat 100 potong. oh Tuh. Kabaya kengeng ngaput 100 potong. Kaputun 100 potong. Sangul gelung 50. Kutang 16. Androk 7. aduh ya Mung selop nemeh sabelah itu tesan anggeus. mending sabelah teuing Ada bakal kita kuring. Beas 7 ton. aduh beres Ngabantun sapi 4. Doma 17. ya Hayam 2 anakna. anaknya 2 ayam apa bahaya Ieu teh maksud sakantenan subara sakaligus. Trok ngalamar urang tantoskeun weh di rapalan dinten ieu. Tina perkawis naon? Hayang geragok jeung Sumbadra. Mengke heula, mengke. Akang ngarasa bunga dina hiji waktu akang kadatangan Rama mertua Prabu Salya di Madraga. Polares. Rama mertuana sumping ka Mandura. Ngabejaan muris rawa gering. Gering nangtung ngalang layung berang tega ninggalkeun dahar peuting kurang sare. loh eta Kan yang diberikan dekok itu. Tinggal tulang we jeung kulit. Daging we gegedena. Teu damang. Tingali Udur bika dekok itu panyawat naon dukun lepus mintul pawaru paranya sakti teu mati jampena
dokter mah dokter anger di pasien kopsul kalah loba bisul tuang pel kalah ongkek cek mang oge iya nah tuh barang jol akang juga gabruk kana launan harita keneh Buris Rawa balaka moal cager lamun teu tina kanan maksud sing horeng hayang boga pamajikan hayang kawin wae gering Ya. Aisyah mah mah bobojangan segeus salawe taun umurna can beger-beger tapi kayeuna mau dikawinkeun namun teu ka artis mah dupi artis teh naon paman nu sok ngaramet Ya. Sok rame ternyur oh palai garwaan hayang boga pamajikan kasaha nah atuh beletak teh nyagred manehkeun baraya Buris Rawa di beuting akang moal pegat waris jigana Buris Rawa cadangan raja putra mahkota negara Mandraka sakedap deui di istrena janten raja teh oge Buris Rawa moal boga pamajikan lamun teu ditekalan ka eta awewe kasaha dayaeun kataji kapati-pati kaedanan ku Simayang Arum ku Subadra eta oh waduh bantrok jigana ieu tuang rai Nyi Subadra si Subadra dipikahayang akang bunga Subadra adi akang Buris Rawa adi beuteung tak pelebah dia bakal narima waris di Mandraka jadi akan datang ke dia teh hiji dek nanyaan Subadra lantaran Subadra lineukna jeung dikukuta ku Kresna tapi hak akang ngawalian Subadra eta dahulan ku kituna akang minta supaya Subadra datang ke dia nah daek dikawinkeun ke Buris Rawa tingali gotongan-gotongan pilih aya kakirangan emas 3 kilo kirang sagram teh ya cek mang oge ieu mang dipake ngaganti huntu hiji sakitu raji ijar menung menang Gusti Ponera miarsa ya miarsa kawas ijar menung Gusti Ponera miarsa ya tumungku gawes kapramangan kaget aminangan wala salin sumabda salin sumabda Sri Kresna sakedapan boten lawang sumargi kaget menawi teh moal bantrok narosan dinten ieu eta dahulan teu kaemot ti kawitna yen Baladewa nyanak Buris Rawa mikarep ka Subadra lamun Kresna manusia bijaksana supados aya dina pangartosan rakana Baladewa lajeng milari jalan kanggo nyadarkeun anu janten neraka sipatna Baladewa ngandika cing akang minta jawaban nah kira-kira bakal diterima lamun Buris Rawa ngalamar nah Kresna satuju lamun dikawinkeun ka Buris Rawa hayang pangi jeung Nyi Sumadra sagok-gokeun alah keur ngisikan Subadrana oge nya ieu teh tos ngalatutut bo nya tak kitu anger cobi anger kinten-kintenna kumaha bantrok ieu ngahaturkeun saeunuh ulah sakabingahan
kabingah kaula lamun dibandingkeun sareng jentulna gunung Himalaya di tengah-tengah dunia darajatna masih kena ageng kabingah anu ngancik dina pikir sareng hati kaula. Aduh sanu teu bingah atuh. Itu putra mahkota ieu pewaris Mandura. Wajah sareng wajah. Eta kulana. Wajah sareng wajah. Ceuk mang oge. Aula dijodohkeun sanes kanu wajaan mah. Ye. Ku ayana Rayi Burisrawa mikarep ka Subadra, memang Subadra abdi kaula. Rayi salira. Ye. Tapi anu hak ngawalian salira. Kaula mah derma ngukut, derma ngurus Subadra ti leutik duwi ka dewasa. Hak akang ngawalian. Hak salira. Daya deui wali udah diwalian kuno sanes upami anjeunna jumeneng keneh mah. Nya eta. Lamun emang boga jodoh. Eta kali Sugan mang aya jodoh pakokorot kitu nya ka urang leuwih muning. mudah-mudahan Nu bakal ngawalian emang teh eueuh deui. saha teh kan saha Hayang diwalian teh ku Bapak Gus Dur. aduh nya eta kan kana Ye. Namun dina resan dia ieu teh aya masalah nu bakal dibadantenkeun. Kahiji anu hak nampina teh atanapi nolakna teh dina urusan ngalamar mah sanes kaula tapi jinisna Subadra. Ye. Nuju mah tasan tepang sareng Rayi Burisrawa. Iraha teuing atuh. Kaula sok ningal dina fotona. Ah, eta mah lain Subadra na foto mah. kuning nya saha LP, loh nya LP Sukarsi. Ebi juga versi Ku sakituna ieu teh wajib dibadantenkeun ieu teh aya masalah penting anu langkung ti penting. Antawis pribadi kaula sareng akang di antawisna opat panon bae. Ye. Rupina paman punten anger aya badantenkeun sareng Raka Prabu tiasa ngantos di kamar tamu palitiwetan. Ya tu general bang. Wayah bang. Iya opat panon bang. Sae. Emang mah kumaha nu ngatur wae da pangiring mangna teh nya dina. bener kurang Ngan panuhun ieu teh tamu, ieu tamu ti Amarta ieu. Gatot Kaca di kamar tamu belah ti kulon. Tak kitu ulah disagebrungkeun pisah kamar. ulah kurang Pamo jeung Aswata mah kudu beda kurung. Bangkok jeung Bangkok pake disakurungankeun mah teh sing jarebrod. eta kurang Kada dipisahkeun Aswata mah di kamar pribadi itu di Cipatik gitu. ya Ya, mun Gatot Kaca itu di jurusan Pasir Jamu. Rada jauh gitu. diangangkeun Pasir Jamu di mana? Pasir Jamu kulonan Usirali. Ya tu general. Wayah na ngantos bang. Saya. Ngan ieu teh mangke nyuhunkeun dijamin keamanan ieu. Nyuhunkeun dijamin keamanan sabab ieu teh bakal seket kana kericuhan jigana ieu. Oh, sawios keamanan mah dipasrahkeun ka negara. Wayahna jaga keamanan. Pernahkeun tamu ti astina di kamar tamu belah ti wetan. Dupi Raden Gatot. Belah ti kulon. Aya itu ieu Rayi nu tanggung jawab. Mangga. Awas keamanan ulah dek topinya ya kasemahnya ya. Ieu mah kieu we ti mang malamun aya korban ti astina saurangnya ieu, mang mah kieu minta ganti 10 jelema urang ieu. Sakitu we. Sok mang nyaho di teh aya engang. ya engang Mangga atuh. Paman di kantun paman. Saya mangga. Kalian dihapekeun kawanannya pan mah kalian. Daud Cimalan mangga. Saya na ngantos di luar bae. Iya gotongan-gotongan Disimpan di luar bae. Kanggo tamu ti astina di kamar tamu palitiwetan Raden Gatot Palitikulon. syukur. Awas, asal tamang awas. Permias. Durujeng. Di mana yang korban Kristina minta tanggung jawab
lagi bersatu mereka. Amin. Jinur. Disangka sugan teh moal bantrok inu nanyaan, tapi damang yakin pijodoh. Ieu cek dukun lepuh. Ciburial yakin santai. Duh. Ngan ayeuna teu ngaruga bakal bantrok buris rawa sugan teh daya maksud. Paingan dawuh tuang rama uwa bakal yang bencana dina jodohna tuang rama paman ka Subadra. Cing tenang. Tamang nyekal pancen jadi keamanan. Dia tinggal kumang paneleng na aswata mah jika paneleng man kurang muyuk. Tinggal itu tenang. Dan lamun sekurang asin anjeun gara-gara mang deuk api-api teu nyaho deuk api-api nu kan. Urang astina nyeun gara-gara dagor ya. Wakah dulu menurut segininya antus sendiri kabar kali-kali kejadian di mulut awas jaga diri. Jika nadi dia dihajar nata garong Gatot Kaca sia diarah di negara Nalingas ngalantau ka astina hese mereka di arah Pati ayeuna waktuna direcah wae nyomotkeun dina palintangan manis bahing Gatot Kaca apesna teh poe ieu perbo ngan lamun nyinggarepan Senen rada muring ka 10 gunung sebab dina rebo ieu teh jajana asup camat. Nah, aing deuk nyeun gara-gara ina. Asup teh mah? Betul. Ager jadaka? Ulah. Kempana sareng ager. Urang aktif siasat ager diam kene.
Yuk jago, beda wae koloyongna jago. Anger tu mana saling ya. Pangaretan pangaret namina utuh kanangan selamat nyairan negara katu tesinan manga urang sesarengan majengkeun seni kagungan juragan ulah kaget ye. Aya naon ieu? Nagang gerong jaman ini. Diuk. Bejana si Gatot Kaca ka dieu. Heeh. Wah, ulah kaget. Dihejer ku juragan. Wah. 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 Gerong cek kabina-bina teuing. Tapi niat kudu kebak Kador ngikel dina galang basuh juga. Dina galang basuh malah ngikel ngurak belagu. Ya lawan ribut-ribut. Alah diuk. Udah deh. Di dieu. Coba celai disusukan. Kaci payang kaci anjur kaci sokang tak kaci petir Angger Citra Yuda Dalam juragan aya ieu. Aya naon ieu? eta genggerong ge mika kitu. Power ku eta mah digoer kita ngolah. Iya naon ieu ribut-ribut. Alah. Ngajedog nu kencing manis malah. Ngahina anjing ah. Ayo pikir sanaon? Aya naon paman? Aya naon jeung mah? Nah, kieu ieu. Ya. Kieu ieu. Kasempatan anu luar biasa. Diarah di negara Nalingas sakalian luntalan toka astina hese diarah pati Ya bener tatelah. bapangi di pengkolan Ciberem Tugni nya. ngiles eueuh kapendak di Ciburial Kumaha bulan? Jadi tiburaluknya. Ya di Buralu teh. teu beunang ayeuna waktuna apesna si Gatot Kaca
jika mantokna ka dieu teh aya masalah-masalah penting muntang ka Kresna si Gatot Kaca di dieu jeung saha ka dieu cing nggerong teh meuni si memrane sugana Ya. jelema mah kumaha dina nyatuna teh Enak mah daharna teh nya jeung. rewog gitu montong menyahut nong Oh, Om. jep nah ayeuna kieu urang atur siasat Angger Baladewa jeung Angger Kresna teh nuju badami rahasia opat panon da urang Semah ti Astina dipernahkeun di kamar tamu belah ti wetan si Gatot Kaca kan wae bermana urang si Gatot Kaca belah ti kulon nah ieu urang nyieun kasempetan aya nu nyekel keamanan si Padma Negara Ka eta ulah. si Sencaki si eta mah sok dengdek topi berat ka ditu nya kadang-kadang urang lamun bener sok disalahkeun ieu tayna kieu urang nyieun gara-gara gotongan-gotongan emas inten berlian anu 2 gotongan alihkeun ti luar cing caket ka gapura nu bakal kaliliwatan ku si Gatot Kaca Ka kitu Iya. ulah kade. da ieu kasempetan ieu dupi maksud mah nah tapi kadenya ieu keur Angger Paridinya Angger Jajatra Angger Ciriuda Citra Soma yo ieu bisi aya keamanan keur ngomong keur ngatur siasat jol we ti ditu bejaan bere kode Nya eta teh ulah. nya tempat negara dia nya tah ubah kodena mah kodena tah lamun mang keur ngomong tah jol we di ditu keamanan Kitu. seberapa kali tilu sekali wah jadi lamun jauh itu sekolah teh jus gitu Ya, aja atuh. ini mah jelema ya Teh teman we. boleh tah diheoskeun oh manawi teh jos gitu wah lamun jauh ti belah kidul tah jauh ti kidul mah katanya mau nggak mang iya segitunya tah kieu ieu gotongan-gotongan alihkeun ka gapura jero nu bakal kaliwatan ku si Gatot Kaca Eta ulah. di mana si Gatot Kaca ngaliwat eta gotongan-gotongan kedah di awur-awur di mana ngaliwat Mas Picis kumarincing enten jumanten senapa baratat awur-awur jadi lamun seuk tebar di darat dina ngawur-ngawurna teh kedah cing hati-hati bisi kegeblogan Nah eta Ya. ulah. tah lamun di sawah mah eta teh babarinya rep teh sakitu cing hati-hati sebab eta perlu diguruan lamun urusan tani merak pare kudu perlu diguruan urang dieu Tuh geuning kitu tah. hampir we telah teuing atuh geus nyampe ka karak kode ompura suka teu duduk macul mah Aisna teh. suka teu duduk macul Loh. hampir we ti soredat lamun teu dipengkolkeun kana tebar cilaka Jelas eta. cilaka awur-awur gotongan-gotongan awur-awur nya di mana gotongan-gotongan terus diawur-awur sarawokeun ti kulon earkeun ti wetan ujurkeun ti kidul Nya. Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan ngawur-ngawur di mana di gapura ngawur-ngawur asa kitu tah di mana si Gatot Kaca geus aya di kamar tamu berarti kulon Mohon. berdig ku asa mah Loh. oi berdig naon Bakal blending gitu. Kenapa? si Gatot Kaca gusur Eta. gusur bawa keluar hejar ku saraya tenggelan nah jadi lamun moe kasur lamun teu ditenggelan eta teh tumilan teh moal pae Wah, kumaha teh bulan cari. bangsa kuman-kumana teh Kuningnya. tak gitu jadi lamun moe kasur kudu ditenggelan sok aya hoe gini nya Mohon eta tah. oh udah culik katel aing deh Mohon bulan ah. kadenge dicatet dorna tabu 11.30 ngarencanakeun Gatot Kaca ngaliwat dek ngawur-ngawur gotongan-gotongan dipengkolkeun kana tebar kana aing teu ngadenge beureun Mohon bulan ah. jadi itu gadeukeun Gatot Kaca kudu ditengeulan pengkolkeun kana nengeulan kasur pos kanu conge we ka aing deh dicatet bae asupan tanu ning kayo
mohon pulang ada tuh nyata ieu panon ampir abong geus kolon da kitu hajar rasa teman sok sanu bagian ngawur-ngawur tinggal di kaula itu nunutan we si nong-nong jak mah teh nong nyari buntakeun atuh buntakeun sok kuban ge kuban asuh teh mah komando pindahkeun gotongan lar ngaliwat awur-awur hasil penulisan mang tamang di KPP teh nyawa dia rencana norna geus dicatat politikna hidup teh bakal diarah jiwa ya teu naon ya nawae hidup mang jadi tanon jiwa tibatan Arjuna tengah jolo ka ya tamang di KPP HS tengeulan dukung penyelesaian pasca baru didukung mah geunya jadi karek nempo gotongan nempo ulah-ulah nya kumaha punya Pak benteng racun ngabahe-bahekeun gotongan anu rasut mas picis kita Gatut kasar ngawur-ngawur gotongan-gotongan. Aya naon ribut-ribut? Naon? Naon ribut? Si Gatut kasar asup ka kamar tamu ulah tiburan ngawur-ngawur gotongan-gotongan. Gotongan-gotongan naon? Mas inten belian. Ya. Mimi teh nyen durhaka si guru ngajar. Nyen gara-gara ka si jahanam. Di mana ayeuna ngajarna? Di kamar tamu ulah tiburan. Berarti usul. Saban kepunyin gara-gara ayeuna kaula dituduh ngawur-ngawur gotongan-gotongan bari jeung teu nyabak-nyabak asa. Paman kaula nanonkeun jiwa tanaga pikiran korban jiwa kaula teh wagelan asal paman ngajodoh ka
bibi mayang arum bibi Sumatera. Sorobat betul. Apa kasangawar lawan? Ngawur gotokan di mana? Di Kapura. Mentang-mentang goblok. Ayam koit. Bangsa. Geuleuh kunaon nyawa kunaon. Aran tong pake gerang gerung lah jika engang. Gimana ngeserong mah? Dangkor gua ya. Mendang-mendang kayak jagoan manjing. Jadi godet gua. Senyoron koyor Hikoro Andon Petro. Lu kasihan deh lu. Naon anjing. Geuleuh kunaon nyawa kunaon sia. Teu nu maos paman. Alah pakai jeung nolak. Rumah itu sakit puasa. Kasihan deh lu. Geuleuh kunaon ewa kunaon sakalung dirusak itu babasa. Punten ya. Itu asal terkumawan tuna. Alah, kalau jadi kumawan tuh. Cek aing ulah neraka di mul batur sia. Teu ngajen ka anger kesna. Teu maos, teu nolos ya. Deung aku moal. Gawat tahun. Tong make jeung nolak anjing. Nabi-nabi doraka sia. Wah, dihajar sama Sorry. Nanaonan? Karena dihajar melepas belum nyawa. Ampun kalau alam tolong mas lihat asyik nama heger keluar sia. Bosan. Ini.
pare kabar Doi Gatot Kaca Busur Perbuat Tunggulan Perbadinya datang aing tikidul pajar kedenduran kasur menurun kasur yang berpahit tembilan bukan mau dicatat dulu lain culik kater dan terus dan banding di 20 malah biar gara-gara teh edas we nanya-nanya ke dikieu kadung teu dibawa si cepot kadung teu dibawa si dawala si eta paling resep kana riributan urang ajar cicing kunaon nyawa kunaon sia teu pisan-pisan wong kau masuk angin nasional tapi acan tunggu tengah mainan ya nonggol jago kasihan Norak-gerak di pot sini Asyatama kasihan Gatot Kaca Kira pepecahan awak kemarin
beunang. Ya, benang ya. Benang. Ya. Itu. Sugane si Gatot Kacan mah goler teh. Ai selama. Sugan teh lain mana si Gatot Kacan ngajar kuning dia. Sama. Nah, tuh make gelut. Kasian anjing. Gane. Kumaha sepuh? Da sini ke dia aswata mah teh geuning di gunung ge. Dari geuning saman gelut teh. Ah, iraha karek ayeuna. Wah, saman darahnya.